eta dua modalna. Loba jelema sareng leuleuh zaman ayeuna kiwari, loba pasir dianggap beas, beas dianggap pasir. Bikang dianggap embe dianggap bikang, sabab eta loba bikang doang. Lain cek aja itu gitu. Pikir rek lewat mana napas eta bayi di jero beuteung indung ku akal mah moal ka udag. Bener? Bari 5 bulan bisa usik eta budak hirup rek lewat mana napas emangna beuteung indung loba jendelaan. Aya gerbang hiji-hiji lagi parebut jeung bapakna. Ai curi ka ieu bapak yakin teh sireum bisa bolak-balik 10 jam. Serang Cikampek serang yakin teh. Ruhna wungkul apa jeung jasadna? Kok bisa? Sabab lain berangkat sorangan diberangkatkan ku abah haji naik naon? Rambutan naik turun. Iya udah dibahas sireum. Kenapa sireum naik mobil? Haji naik turun naik mana? Naik mobil. Pak Haji naik sireum naik turun. Sudah mah jelas. Beliau kain aja. Mantap Pak, maaf lamun hayang dipikannya aku pamajikan kumaha doa duit ayo lamun kieu doa duit mah kieu tegaul saharna kumaha doa aja kudu latihan heula. Channel namanya Muhammad Hanif Ardani yang bekerja sama dengan Putra Putri Entertainer di Kampung Siram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, anu dipihormat bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Darul Mukminin, keluarga besar masyarakat Kampung Nagrek, Desa Kadu Agung, Kecamatan Gunung Sari, itu Mbak jadi asisten ini. Hakikat izin Allah, ya acara bisa terlaksana
wasilah sababiyah aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut jamaah. Naon perjuanganana? Geus cek tong ngobrol bae coba. Hargai ieu pengajian coba. Maaf. Lamun bener niat hayang menang cinta Nabi, tolong tinggalikeun akhlak anu mulia. Bener ngaku iman ka Nabi. Sabab ieu bakal dicaritakeun akhlak-akhlak Nabi. Ulang ngaku Islam, ngaku cinta ka Nabi, tapi akhlak jauh-jauh nu diajarkeun ku Nabi. Tolong saling menghargai. Siap? Adu beletak-beletok eta lato-lato tak budak cekek eta. Ulah gandeng si asup kana rekaman eta beletak-beletok. Bisa disangka aing ceramahnya lato-lato. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah aya perjuangan naon ya para panitia geus kebel nyerian tanggal hayang ngondang Syekh Mubarok. Disusul pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Jujur ieu lain nu panitia, nu batur. Jadi dipasang di dieu, pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia. Tenaga dikorbankan. Tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, pemuda, milu ngorbankeun tenaga. Ngabebenah ieu tempat supaya rapi, supaya nyaman nu hadir. Bahkan pot kembang dibawa ka dieu. Tenaga. Ibu-ibu milu ngorbankeun tenaga, masak di isu. Yang rendang, yang perkedel, goreng endog. Geuning asepnya ho. Dia nyatu. Geus pieu. Bahkan cara mah jeung abah jeung kakek nyatu deui. Oh siapa tuh? Bapak kejo ngomong mundur aja. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dan didung pikiran panitia Syekh Mubarok teu datang. Tahu sabab nama rajaban buludan lain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun geus berkaitan jeung masyarakat biasana sok cepat kena fitnah. Sabab masyarakat kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Ketika aya masalah, mubalik teu datang, kori teu datang, aya nu pro maka panitia ngupahan bae sabar, ieu mah ujian teh Allah. Tapi nu kontra lain deui, bebeakan mah hidona. Lah, aing geus teu percaya saya teh jadi panitia. Sepagalak, mah hido bebeakan, teu mayar pisan. Aya nu kitu. Mitnah sia. Fitnah awas ya, ieu raja bagulah aya fitnah. Aing yakin di dia mah eueuh. Eueuh nu ngaku. Kabeh milu berkorban alhamdulillah. Bahkan 3 poe kaburi panitia geus SMS-an bae ka kula. Pak, kula poho 3 poe deui. Heeh. Isuk-isuk tri. Panitia deui bae ti dieu. Siapa tahu nggak nunggu WA gitu. Berangkat jam baraha, isuk-isuk tadi, balas lah. Jam baraha we bebas. Pan pusing ke panitia di gitu. Beres salat asar, mobil disiapkan karena naik, suku sabelah kena mobil. Panitia deui bae. Bang, posisi di mana? Karak naik, cokor sabelah. Udah aku suka ikut dipoto. Si Syekh Mubarok tinggal rasa kaganggu, nggak maklum sabab ia hajat masyarakat. Mau balik lamun jam datang sapu jam 10 jam 11 pusing bulu panitia. Pane urang mah jamaah yang terima beres bae. Teu nyaho kacape panitia. Bener teh. Masya Allah. Makanya kudu hati-hati urusan lamun jeung urusan masyarakat. Ya rada belok cantik ya. Hei ceng cicing coba ceng. Aya panitia budak ngorana dan cicing di dia tadi. Supaya ngamankeun. Ulah aing ceramah ngamankeun aing ongkoh. Atuh capek 2 kali anjing. Coba diuk ceng.
tak serahkan hiji pemuda dirinya tak panitia tak dekat budak kadinya kak gas kadik ayah panitia iya baik jadi kagak iya ngomong iya cici ya percis ya Indonesia indung bang lo gak sumut indung bang look at me you and me luk-lukan pada dulu gas Pak Mat belok ya seperti penting tadi kula ceramah di daerah Bogor kota ternyata ayah baligo kula nyelat terpasang di daerah Citeras Rangkas Kampung Cibodas panitia nah halimu kabe gaji penting aja mah di dia di Cibodas dan di Bogor cek kula nu ngondangna saha ternyata ayah oknum ustad anu sok jadi agen mubalik si panitia geus percaya ke eta ustad kasih oknum eta di kulanan teu meunang tanggal da geus pinuh daftar kamu balik Karawang kene nyaeta Al Mukarram Kiai Haji Tatang Pijaya 3 bulan kaburi tapi ieu si ustad anu jadi wasilah teu laporan ka panitia pusat yen di kula geus pinuh maehna ngaganti kulanya daftar ka Ki Tatang Pijaya Karawang kene atuh panitia jojong bae disangka kula bae anu geus beunang ibu balik yang baligo dijeblak-jeblakeun di jalan akhirnya jadi masalah besar ternyata kula difitnah Sepo Barok diondang terdatang nu awam teu nyahonan naon kuring ngamaklum makanya kula dijelaskeun ka panitia di telepon di SMS bebeakan jeung si eta ustad oknum anu jadi agenna ternyata mehna loba kasus lain dirinya bae di tiap daerah jadi manen hayang jadi wasilah penghubung ustad peda aya paleleuwih cenah sok menang 2 juta jadi ke panitia nganawarkeun kula hargana 12 juta ka panitia cek kula hebat ya aing bisa ngelekeun Yusuf Mansur 12 juta ternyata kamu balik nu penting dibikeun teu sakit bisi ieu mah bisi anu nawar-nawar anu kondangan Sepo Barok kula geus akrab nyebutna geus akrab padahal kula teu wau aja jadi kula difitnah termasuk nu korban loba nyaeta panitia sabab kula teu bisa datang kadinya lain jadwal ka daerah Kampung Cibodas kula jadwal ka Bogor penting tadi Bogor kota Yasmin jeung kula tilok narima 2 tempat tiba heula kaula sapenting hiji naon sababna hayang seubeuh aing silaturahmi jeung jamaah istiqomah aing mah loba nu maksa ka haji geus 2 panggungkeun jam 11 ge kuku lama ditungguan kakak ngarti kula datang jam 11 tengah penting jamaah nu hadir moal ngartieun mau balik datang tengah penting rek ceramah naon tengah penting wayah molor bener tuh mata kula kanu nyekel agenda paten lamun sapenting aya 2 panggung nu kadua lain tanggung jawab kula mantap tuh wani yang nyekel agenda narima 2 panggung sapenting hiji bae hayang jojong aing ceramah balik ngaji niat jauh-jauh di Cikampek aing datang ka dieu ka Banten terutama khusus aing ka wilayah Banten hayang loba guru loba dulur niat silaturahmi hayang menang karomah para aulia Banten kota Banten teh kota wali gerbangna ngebentuk kayak Indonesia partai sejarah Banten ulah dianggap sepele coba-coba ngahinakeun orang Banten nganyerikeun hati orang Banten mual berkah hirup jelema gitu jujur lain ngabela diri sabab aing tiap mulut pinuh ku Banten di 2016 aing ngontrak di Baros Serang 2 bulan ngontrak di 2016 besi papai kayak gitu di daerah Panyirapan
Serang Baros eta tempat ngontrak kula tiap bulan bulut sabab bulut beak Banten bae Jawa Barat geus ambek-ambekan bae ka haji mah licik ngabelaan Banten bae lain ngabelaan Banten mah ti heula daftarna aing ngabelaan nu ti heula simpel jawabanana atuh dua tempat geunah bae yang sepenting hiji enggeus dua tempat yang tepukuh cara mah guru bugan geus capek yang olah mending sepenting hiji nu penting amplop buat panggungan tuh penting ngadukung ka aing sia aing ngadukung ka Banten aing sia teh ngadukung ka aing ngadukung teh terima kasih atas dukungannya atuh guruku lalu di Banten alhamdulillah kemarin bahasa nanti penting aing kapoe kana gendong di mana bae diterima Cici santri ke telepon Mbak Daud saya nyasar di tengah penting majik kasih santri gedoran kasih bulakan sukan batu Quran gedoran jam 2 ke kue gapihan sih abah hungkul eta buya-buya sepuh alhamdulillah subhanallah bunga gula sabab sieun leungit keberkahan ti ulama-ulama para wali-wali Banten tak sia ceng bicara di santri orang Banten asli kudu bangga lamun geus santri dunia hancur kiamat dareh salila aya kene santri di kobong istiqomah yakin masih pageuh ya dunia wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah moal ngajurkeun hiji negara lamun di negara eta masih kene hayang istighfar ka Allah maca istighfar maaf diukna santri di pesantren itulah duduknya istighfar molorna santri di pesantren ngadon bau itulah tidurnya istighfar sebab santri yang tidur di kobong merasakan lelahnya mencari ilmu subhanallah siap santri siap kemana saya molor di bahas ya iyalah jadi santri harus bangga maaf saudara jadi santri zaman ayeuna diledek dihina dipandang sebelah mata bahkan menyebutkan lah santri madesu masa depan suram jawab santri oke, santri madesu tapi ingat madesu di dia masa depan sukses dihina diledek kurang jadi santri istiqomah siap cici di pesantren ayeuna urang teh dihina diledek cici di kobong ingat santri dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri takbir sallu ala Nabi Muhammad ayeuna urang dihina diledek lamun tetep urang istiqomah cici di pesantren saksian engke urang anu bakal dibutuhkeun saksian tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai nyesal tina kabodohanana hayang sholat teh nyoho ilmuna hayang wudu teh nyoho ilmuna hayang maca Quran teh nyoho ilmuna datang ka ulama sepuh geus dararaya kiai sepuh geus dararaya rek nyiaran ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jalan di ulama sallu ala Nabi Muhammad sini qabul ku Allah subhanul yaum rijalul ghad lamun dia kalimat rek dihartikeun santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang mantak sia kolot aya kudu bunga sia anak sia di pesantren ya bo lamun boga bikang parawan bobogohan jeung santri dukung sok sanajan ke minantu sia bo minantu sia teu boga gawe da teu pesantren lumayan adan bae mah bisaeun atuh mitoha pelit adanan mitoha kasurupan adana uli adan bae di mitoha ngeunah bae sia mung nyokot minantu ka santri tak santri fokus lah kana ngaji ulah mau kemikiran bikang mah kecil terutang sia bubarok aing ke dikobong bahwa korban penolakan santrian atuh aing ngitung eta nu nolakan bahwa santrian aya 16 urang eta
Asep Mubarok tidak pesimis, tetap optimis. Asep Mubarok jawab, sekarang lu tolak gua, tapi ingat suatu saat lu yang ngejar gua. Yes. Atuh bukti aja lagi slogan mulai ngajapri kaya mantan aing bae nu nolak kan. Da sok deuleuna YouTube meureunna, deuleuna HP. Aas. Mulai ngajapri. Kenal kayaknya tekan neng. Teu dibales. Wah, sorry. Sorry, ingat masa lalu sakitnya tuh di sini, bukan di sini. Siap santri, siap jadi benteng-benteng ulama, amin. Siap jadi ulama, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini kapanitia sekali deui ulah waga percaya ka hiji jelema lamun can ditabayyunkeun kamu balik nu diondangna. Eta terlalu pede, percaya diri. Padahal panitia nanti menang waktu di gula. Akhirnya panitia mah jojong baik dina waktuna kan ripuh kamari karunya jadinya. Masya Allah, nipuan panitia, nipuan kiai. Ya Allah ya Rabbal, sing menang hidayah ka eta jelema, amin. Ya Allah ya Rabbal, amin. Harta, tenaga, pikiran dikorbankan ku panitia, dibungkus eta pengorbanan teh kunaon? Ku bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Naon eusina eta bungkusan teh? Pangajian, pangaosan. Pangajian tina kalimat pangajen, pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangajen? Harga. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan. Singsa jalma nu ngalengkahkeun suku indit ka majelis ilmu, ka majelis taklim, ngariung jeung para ulama, para kiai, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng mantok henteu. Pengajian di jalan imah sia pura-pura teu nyaho bae. Besok ditanya, Kak, ketika hadir rutinan mingguanan, kiai gak bahas wudhu, gak bahas fikih, lah di imah kadenge iya. Hei, maaf, tercukup ku ngadenge. Lamun hayang jadi harga di hadapan Allah, kudu aya perjuangan, aya pengorbanan. Namun perjuangan anak daek ngalengkah di imah menuju majelis taklim. Namun pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis taklim, balik insyaallah boga harga di hadapan Allah. Ya khusus yang lalaki. Sabab nu hese diajak minggonan ieu laki. Hari ibu-ibu mah paling rajin, kula le muji hareupeunana maaf. Paling rajin pengajian tuh ibu-ibu, eueuh capek. Isuk-isuk kayak pengajian ibu mah hadir pinuh bae. Pada lohor pengajian pinuh, penting pinuh di ku ibu-ibu. Isuk-isuk pengajian di imah lo bapak gawe tinggal gitu. Kayak biasa balik ngaji, anu gitu nya. Tah, ibu-ibu hebat. Bahkan anu nekat ibu-ibu ke pengajian mawa seseuhan. Ya kiai sia memberi. Ieu nu hese ieu bapak-bapak. Takulah di Cikampek di Karawang ngayakeun pengajian telok ngondang bapak-bapak. Undangan. Disebarkeun 100 nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu 4 molor hiji batu. Memagahan karpet aya di majelis. Mending ngondang ibu-ibu. Tolok undangan ibu-ibu, cukup satu undangan kita ke satu desa, nu datang 500. Hebat ibu-ibu, ngan olok kejo. Eta nya harapan ibu-ibu mah engkau ngarsongkeun kadaharan. Teu hitung menit detik beak. Cau jeruk asongkeun piring ngangge leungit dihakan. Mantap ciri khas ibu-ibu ngalamun balik ngaji pasti tasna lalien tuh. Atuh bolu jeruk dijedetkeun. Temahi di nantar nakutang di dadak dodol wajib opak dia asup-asup ke tubuh lamun
lingkuhan bapak-bapak awet abi ya di jero imah di panitia jeruk tahu bapak-bapak makalari bae luak lieu eta teh modus neuleul batur meleng tahu lagi di hiji di kantongan ku bapak-bapak saat teu percaya kodok na kantong celana bapak-bapak pasti aya cau na teu menang ngesek deui cau raja bulu cicing bisa ini milunya nggak kos ngerti pak ya urusan laki ya cicing hidup jauh. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik hati dan tenaga pikiran sini dijadikan tabungan amal soleh rizkina, ekonomina, usahana urang dising lebih berkah yang bakal ibadah nu dagangna, nu tanina, anu nelayanna, anu nyupir, nu ngojek, anu usaha, anu bisnis, nu jadi karyawanna sing lebih dibarokahkeun ku Allah jang bekal ibadah amin ya Allah ya Rabbal khusus para alim ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kula nu sami nafahati di haflah mubarakah mudah-mudahan panjang rancangkeun umurna doakeun ya para ulama, para kiai, para ustaz sing panjang umur sing tambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah berkah ilmuna tambah-tambah milik rezekina tambah-tambah istrina itu ini di dibur itu salah ngapre kawin teu jadi guna eta ya laki setuju ibu-ibu setuju pasti dan doa terakhir ulawaka daripada pula turun ceramah dicekek ini yang penting para ulama para kiai panjang umur sehat walafiat berkah ilmu dan berkah rezekina diberi turunan saleh solehah nu mampu teruskan perjuangan anak amin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Kersana Pak Camat Pak Lurah beserta jajaran anu sami Gusim Kuring dihormat alhamdulillah Pak Camat naik oh aya ditunya Pak Camat hebat ya Pak Camat nah doang kiai bae eleh aja coba lu Pak Camat pakaianna doang gitu jeung aing ceramah bisa-bisa amplop salah mere amplop malah kacamat dibikin doakeun sing panjang umur sing saleh amin sing amanah amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah ba'da salam al ihtiram maka urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala shalawat wa salam kaum junjungan bagi tetap salawasna dilusurkeun ka junjunan urang sadana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, kepada pengikutna khusus urang nu hadir ieu tempat mudah-mudahan urang sadaya masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh hapunten ka sahabat seperjuangan selaku benteng-benteng ulama Nahdliyin di barisan serbaguna gerakan pemuda Ansor alhamdulillah selalu eksis mudah-mudahan diistiqomahkan terus salilah hirup urang siap mengabdikan diri jadi benteng-benteng ulama ulah urang pangkatan jelema manusia anu dicinta ku Allah makhluk anu paling mulia anjing bisa asup surga gara-gara jadi benteng na ulama ashabul kahfi atuh komo urang teh aku teu digerok ku guru-guru urang kebetulan tahun ini bulan ini adalah hari jadi Nahdlatul Ulama 1 abad 100 tahun lebih mudah-mudahan semakin istiqomahkan ku Allah SWT dengan bentengan akidah orang ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah virus Islam anu ngaruku Islam juring-jururi setan milu mijak memakai pakaian Islam ngaku Islam asup kalau menurut umat Islam tapi ternyata jeroanana rampok iman akidah kudu diwaspadai ya. Tak sing istiqomah tuturkeun terus guru-guru urang wae di dieu nu jelas pasantrenna nu jelas guruna supaya jelas aya nu mempertanggungjawabkeun ka ilmuanana sabab moal jadi kiai moal jadi ulama moal jadi ustad lamun teu boga sanad teu boga guru di mana guruna di pasantren padahal aya Google aya YouTube aya internet hayang ilmu naon tinggal klik hayang ilmu naon aya ingat internet eta mah jang penyeimbang silakan amalkan ilmu dari internet tapi orang kudu kudu diskusi heula
disorogkeun ka saka guru supaya jelas aya nu mempertanggungjawabkeun. Bah, ulah menang ilmu tina internet, tina Google, tina YouTube tak kieu bener teu bah ieu bah cek guru urang bener soheh eta abah ge ngamalkeun atuh kulah hayang ngamalkeun bah berarti urang boga sanad ka guru urang. Ketika aya naon-naon aya nu mempertanggungjawab nu jelas sahna ilmu para santri, mulyana para santri lil isnad wa talab kusabab boga guru di pasantren jeung daek nyang harapan guru milari guru nyang harapan guru nyorogeun kitab balagan eta sahna ilmu santri. Tak kudu bangga jadi santri sabab cirina mulyana santri ngabogaan sanad, ngabogaan guru. Sembarangan ilmu santri sabab aya guru. Setuju ya? Jadi boleh serius pan gitu ya. Pan anjing di riwayat piraku aing mawa ilmu nang atuh siang gitu. Balik ke imam menang resep bae. Kumaha jabat resep. Nu beunang mah pokona mah rame. Marobah-robah sia. Ya sekali-kali sok ilmuna bawa. Maka lamun aya indung bapak masantren dan anak masih istiqomah kudu bangga kudu bunga, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten urang diberi modal ku Allah komplit beda jeung orang kafir. Umat Islam komplit modalna, modal ti Allah. Naon? Aya akal, aya iman. Beda jeung kafir, ai kafir mah modalna hiji akal wungkul, iman teu aya, kadang aya oge tuturut munding manehna. Aya urang mah komplit, total modal urang umat Islam boga akal, boga iman. Ngan eta modal ti Allah, akal jeung iman kudu dipungsikeun. Sabab Allah mere modal ka umat Islam aya akal, aya iman, gunana naon eta teh supaya urang mampu ngabedakeun mana perkara nu biasa, mana perkara nu luar biasa. Makana aya akal, aya jaka bedakeun mana nu biasa, mana nu luar biasa. Naon sababna jamanana geus loba jelema salah neuleuh. Nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Berarti teu berfungsi eta dua modalna. Loba jelema salah neuleuh zaman ayeuna kiwari, loba pasir dianggap beas, beas dianggap pasir. Bikang dianggap mbe dianggap pikang, sababna loba bikang doang. Dan cek aja itu sih itu gitu. Cak kayo, lu masalah nele, nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap bias. Enak orang fungsikeun supaya orang teu kababawa, teu acur ieu iman urang, akal jeung iman. Muter ieu. Wana teu nok bantuan no. Dari sigana India. Ini dicemburu. Masa. Yo orang fungsikeun akal jeung iman. Arek dites ayeuna akal. Di Kerawang aya sungai gede ngaranna Citarum. Isuk-isuk si Bubarak ulin ke Citarum. Di pinggir sungai Citarum aya truk gede keur naikeun pasir. Si Bubarak 2 menit balik heula ka imah. Geus meunang 3 menit di imah balik deui berarti 5 menit eta sungai ditinggalkeun. Si Bubarak ka sungai Citarum deui kaget. Kagetna kunaon? Eta truk geus pindah tempat bisa nyabrang ngaliwatan Citarum padahal sungaina luas jero caina banjir tapi 5 menit eta truk mampu nyabrang. Biasa luar biasa. Ibu-ibu heula. Sing kompak jawabna biasa luar biasa. Sing kompak biasa luar biasa. Lalaki biasa luar biasa. Biasa. Nama ke luar biasa karena aya jembatan. Oh, can aktif. Oh, towerna jauh. Kotaan loading biasa luar biasa robah ini biasa nama sababna orang sadar ayah jembatan jembatan sering ningali jembatan di jalan raya sering di bawah aya sungai aya
mobil kendaraan bisa liwat, bisa biasa, luar biasa, biasa ke hati ku akal menangin jelema bener eta bagian akal ningali jang nu biasa bae. Ayeuna iman dites, iman aktifkeun. Ya sejarah Nabi Musa diudak Fir'aun rek dibunuh. Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan Lautan Merah membentang luas, lari ke belakang Fir'aun geus deukeut rek ngabunuh. Bingung Nabi Musa rek nyelametkeun diri, rek nyabrang jembatan. Nya heula jembatan pugu jelas harita can anu dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolong ke Allah. Allah ngere pertolongan. Idrib bi asaqal bahra. Hei Musa, tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun. Ditenggel Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa, belah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan. Biasa, luar biasa. Ibu-ibu heula, Bu, naon sababna luar biasa? Dan naon ulah sieun salah, lamun salah dibenerkeun jadi menang ilmu itu atuh. Sieun salah kalian di kaput banyak sungguh. Biasa luar biasa. Nah sababna luar biasa. Mukjizat Allah. Nol sababna luar biasa. Mukjizat Allah. Bukan kadang yang bieu ti aing. Kayak diberi nomor kan. Lalaki biasa luar biasa. Nah sababna luar biasa. Ya manu serius ya, serius. Betul serius boleh anggap baik. Sababnya berkaitan dengan sejarah Nabi Musa. Biasa luar biasa. Nah sababna luar biasa. Atas itu nama. Ngabelah. Nabi Musa bisa nyam tanpa jembatan. Begitu biasa luar biasa. Nah sababna luar biasa. Ngabelah. Teka arti. Ku akal dan cek akal mah kudu aya peralat jam nyabrangnya eta jembatan eta mah aya peralatan aya jembatan bisa nyam berarti eta teh luar. Nah sababna luar biasa. Teka arti nah sababna teka arti ku akal sabab eueuh jambatan berarti eta kaasup biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa nepi ka isu aing bolak-balik di dinya. Eta bagian iman. Lamun cek akal Nabi Musa nyabrang Lautan Merah tanpa jembatan, cek iman luar biasa dihujat. Nah sababnya iman anu ngajawab naik. Subhanallah itu mukjizat Allah. Nu ngajawab tadi mukjizat Allah berarti iman nang geus hirup. Subhanallah itu kekuasaan Allah. Subhanallah itu kudrah iradah Allah. Subhanallah itu ilmunya Allah. Subhanallah itu kehendak Allah. Lamun dijawab langsung ke Allah, saha nu wani ngahujah ka Allah. Leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun. Ulah ngabelah Lautan Merah hayang ngaruntuhkeun langit ayeuna keneh. Allah bisaeun sabab Allah kabeh nu ngatur. Subhanallah. Naon kaitanna nasab jeung Isra Mi'raj? Ya jelas berkaitan. Sabab kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di luar akal. Kejadian anu luar dilalatan ala ta'jib nuduhkeun kana perkara luar biasa, maka Allah ngawali kejadian Isra Mi'raj dina Al-Qur'an make kalimat tasbih subhana alladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah. Berarti kejadian Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah. Nabi bisa berangkat ruh dan jasadnya meskipun gak punya pesawat terbang, gak punya Apollo, gak punya biaya miliaran dolar doang Amerika, gak berangkatkan astronot miliaran dolar biayana. Nabi Muhammad teu boga duit, teu boga biaya, tapi bisa ngapung, bisa ruh wungkul apa jeung jasad bi abdihi, abdun hamba ruh dan jasad komplit. Kok bisa? Bisa.
sabab lain berangkat sorangan Rasulullah aya nu berangkatkeun saha Gusti lain kahayang Rasul kahoyong Gusti. Kalau sudah bicara kemauan Allah lebih dari Isra Mi'raj, Allah mampu ngayakeun. Subhanallah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nyambung eta ayat kan ayat pasub maka bertasbihlah. Kecil Allah yang nanon tidak mampu maha segala-galanya. Fa'alul lima yurid. Allah. Wallahu a'lam bimuradi. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Nangtungkeun langit ti mimiti dicipta nepi ka ayeuna sok siaran ieu langit di mana tihangna. Kun fayakun. Mudah bagi Allah, betul. Enak ulah ku akal ulah ku iman ku akal ulah Isra Mi'raj. Maaf hirup urang di udah ku akal teu ka harti ku akal. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung? Weh, pernah teu? Sabaraha bulan? Ibu nu ngarasakeun sabaraha bulan? Bener 8 bulan. Bapak-bapak sabaraha bulan Pak? Jawab. Sugan bapak leuwih nyaho da sering ngalongok. Sabaraha bulan Pak? Bener 8 bulan. Lamun bener coba itu ibu hamil sabulan ke saya can orok gumpalan air sperma can aya jadi budak berarti 8 teh kurang hiji sia tah bohong kan ngerasakeun eta 2 bulan hamil ke saya bayi can kerak darah dicipta ku Allah jadi daging 2 bulan 3 bulan hamil Allah nyiptakeun tulang belulang jang muatan eta bangunan daging 4 bulan mulai terbentuk manusia janin aya dina rahim ibu hirup can karak bentuk manusia dina rahim 4 bulan naik ka 5 bulan baru Allah tiupkeun ruh mulai usik ti 4 bulan naik ka 5 bulan karasa ku ibu usikna bener teu kunaon eleh ku aing berarti tandana aing sering kan ka aing fitnah sering ngalongok geus roasting emang pagawean aing eta emang aing bidan lamun 8 bulan borojo lahir hitung ti 5 genep 7 8 salapan berarti ngadon hirup di jero beuteung indung 5 bulan 5 bulan teh kebel bari tempat beuteung indung rahim teh sempit tapi eta bayi bisa hirup buktina geuning mun babadu tah budak dina beuteung indung bebeja ka salakeun geus najong coba pada geus ngajak futsal ini arah lapangan di mana di jero beuteung futsal di belah mana meja ya? Di katuh bae kan geus 2 bulan ieu. Lalaki. Terus 8 bulan Kak, ku saminggu dikenca bae. Bika. Sok tahu ya Bapak. Saminggu derek ngajuru, budak di tengah-tengah bae. Musiknya Kak, budak di tengah bae. Bencong. Katuh lalaki kenca bikang tengah-tengah kena korok lahir ini sebel bau deh iya sebel deh so tahu ayo pikir rek lewat mana napas eta bayi di jero beuteung indung ku akal mah moal ka udag bener bari 5 bulan bisa usik eta budak hirup rek lewat mana napas emang na beuteung indung loba jendelaan aya gerbang hiji-hiji lagi para bujeng bapakna aya curiga ieu bapak-bapak ieu beungeut-beungeut ahli kokorobet kabeh Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Subhan hiji urang petik tina peringatan Isra Mi'raj si Azza Mubarak moal ngabahas sebab Isra Mi'raj sabab nu apal sebab hanya yang membuat sebab yaitu Allah
tapi ku kejadian Isra Mi'raj aya hikmah yuk urang gali hikmahna naon hikmahna nu kahiji sing kuat iman ka Allah sing kuat iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad tanpa iman moal yakin kana Isra Mi'raj bener teh tapi geus iman hirup oh asli Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan mimpi tapi asli ruh dan jasad berangkat dengan waktu yang sangat singkat sabab Isra Mi'raj Nabi lain kahayang Nabi kahoyong Allah lain berangkat sorangan diberangkatkan ku Gusti lamun iman geus narima akal moal ruksa contoh akal Abah Haji ingat kasih asa Bobarok cek Abah panitia ulah isukan rek ulin ka Cikampek rek ngirim tunun rambutan tunun nah di bahasa nana di dia tunun tundun ada kirim tundun naik kasih asa Bobarok eta tundun rek diasupkeun kana karung aya sireum anu baris dina kusen panto imah Abah Haji sireum nu kahiji luncat kana rambutan kana tundun asupkeun kana karung dibeungkeut berangkat jam 6 isuk perjalanan tanpa macet Serang Cikampek 5 jam berangkat jam 6 mobil kan itu Pak Haji genep jam 7, 8, 9, 10 jam 11 nyampe jam 10 nyampe begitu nyampe ke si Azam Bobarok jam 11 cek si Azam Bobarok bah di degelo batu nun matu menung ngahakan mending bawa balik deh ke Serang Pak Haji balik deh ka dieu ka imana jam 11 di Cikampek 5 jam deh ka dieu 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam 4 nyampe berarti Pak Haji Serang Cikampek Cikampek Serang bolak balik 10 jam begitu nyampe ka imana eta karung dibuka tununa diburulukeun ieu sireum anu geus milu ti Cikampek ngahiji deui panggih jeung babaturanana dina kusen panto nu teu marilu ka Cikampek ceuk babaturanna teu marilu acia ka mana bae ceuk sireum aya ti Cikampek ceuk babaturanna edan sia emang Cikampek deukeut mun sia leumpang kudu 3 tahun karak nepi sia ka ditu kitu ge mun hirup sia boro-boro sia ka Cikampek sia mah kaluar ti Pak Haji paeh katincak ku sendal Pak Haji tapi yakin teh ya sireum bisa bolak-balik 10 jam Serang Cikampek Cikampek Serang yakin teh ruhna wungkul apa jeung jasadna kok bisa sabab lain berangkat sorangan diberangkatkeun ku Abah Haji naik naon rambutan naik tunun ya udah dibahas sireum kenapa sireum naik mobil Haji naik tunun naik mana naik mobil Pak Haji naik sireum naik tunun sudah menjelas lalu kain aja karti ku akal karti jadi lamun iman geus narima naon anu teu kahati ku akal sabab kabeh dikerjakeun ku Gusti Allah ieu Isra Mi'raj yuk urang tanamkeun balik kerajaban keimanan ka Allah tanamkeun ka barudak teu leutik Bu lamun geus gede bahaya tingali zaman ayeuna gara-gara loba kolot ngantep anakna bodoh jauh tina agama jauh jeung kiai jeung ulama diantep tilok ngaji tilok ibadah maaf lamun kolot ngantep anakna jauh jeung Allah bodoh dina agama ulama ka di akhirat eta budak ngakusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna ayeuna geus loba kabejakeun loba kajadian kolot mulai nyarari hate ku anak-anakna akhlak geus alalacur budak ayeuna budak SD kelas 6 geus nyaho ganja budak SMP kelas 2 karek 14 tahun geus wani ngabunuh ayeuna urang mah ke sakola baheula ke SMP nu dibawa pulpen jak nulis budak ayeuna mah pan lain nulis make pulpen make celurit ngejotasna teh jualan manehna nu modal saha nu rugi kolot bener salah saha kolot ayo saya nyalahkan budak saya kolot kan salah ngantep banget beda jeung baheula baheula mah budak can datang sore di siaran gue nung bapana sieun teu salat asar jam 5 di siaran anak sieun teu salat maghrib sieun teu ngaji ka kiai ayeuna mah jojong bae nung bapana kana kotok daripada ka anak jujur sia aya kotok can ngampi jam 4 siaran da perlu tatangga di korehan sieun kotokna kontrak anakna
nama los teuing sarek sholat rek henteu masa bodoh rek ngaji rek henteu masa bodoh rasakeun ge ulah maka di akhirat di dunia bakal karasa kumaha nyeri hatena indung bapa dilawan ditutunjuk dipolototan kudu jadi anak. Ieu zaman era goblogisasi lain era globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus garoblok ka indung bapa, loba indung bapa nyeri hate ku budak, loba murid garoblok ka guru, loba guru nyeri hate ku murid. Zaman ayeuna baheula rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan budak baheula ma ba diukna geser kurang rek ngaliwat bisi kadupa ku kula nikmat indung bapa neuleuh akhlak anak sopan santun ngaliwat permisi di kajauhan ngomong anak urang kitu tah ieu na rasakeun geus eta indung da jajalaneun pura-pura teu neuleuh tah budak mangsudu mereka nyungsep indung bapa bapak nangan goler di tengah imah di langkahan siap kuat langkah kagok nincak beuheung bapak nangan anak curi juga gitu terus nincak beuheung bapak nangan molotot ke bapak nangan bokap si goblok nyambung si nyatu jam teri bijil sumut jadi bokap datang emak nak nyokap datang nini na nyokep terojol akina nyakop itu bahasa jurik di mana jauh didikan agama bener namun jauh didikan agama akhlak ala lancur bahwa arek pagi jeung guru di jalan cicing murid tuh di lempang sabab guru kan dia ke lempang geus deukeut assalamualaikum dicek ka leungeun guru assalamualaikum pak bade ka mana ka dieu cek acek ka mana bade ulin ka dieu pak hati-hati ceknya mun pak cek leungeun guru dicium deui ngaleos guru karakuan di lempang aya murid kitu ka guru ayeuna ayeuna mah lolobana ngancam ka guruna di sakola awas ya pamun teu lulus baru guruna balik deui ka sakola musyawarah jeung kepala sekolah Pak, ya apa ya murid kula nu wali kelas aku lain kami lulus bae. Nah, dia lain nang nyerek nah ini daripada baru. Cek kepala sekolah aku lulus kena lulus. Dia anak raya kata-kata letik daripada baru. Gurunya ngajar, dia bawa motor di bengkel can beres muridnya mau motor sekolah deket guru nu lempang pak kuy pak atuh ceng gini tuh bawa motor di bengkel can beres ayo pak diantarkan ke kula ka imah jauh ceng kan bae pak itu jalan-jalan hebat murid itu dia malah disalib guru nak ke lempang pak tiranya ini kan hidung banget guru nak semprot jubur kenal pot itu murid goblok gitu iya loba guru nyeri hati kumur loba kolot nyeri hati kuan maka nasab kira waukeun kana agama ti ayeuna ti leuletik iman eta bereskeun waukeun budak Allah ajaran baheula indung ti leuletik orok diajak ngobrol ku indung teh ku nama Allah ngobrol na eta indung nabi wirna Allah ya Rasulullah hebat baheula ibu kitu teh ayeuna kaur pun andin dia budak di polototan terus di mandian tak orok di bedak kayu putih di sedo di sipak tapi babak belur banget polototan ku indung anak iya bagaimana anak sahab bu anak siap jadi orok nan mulieur eta orok na pusing sekolah atau ini anak sahab tapi aku ku indung anak iya kok katep-katep teuing bapak lagi ayah begitu balik ti pagawean datang ka imah anakna kesideng bisa ngomong lempang mapak bapakna buka pantok ayo puyang bapakna neuleuh ngaguak buka pantok anak iya anakna hideng bisa ngajawab anak iya puas ya dibalikin ke anak ya Allah bu apal ganya katanya anak tak apal
ubar pasea aing pernah praktek pamajikan aing pundung di tengah imah manyun bah aing datang asup ka imah neng ka dieu aya perlu teu nyamperkeun manyun bah aing mikir kumaha ngubaranana inget kadinya aing eta sampe batur kudu aing nu ngangalkeun heula aing nyamperkeun pamajikan nu keur manyun bari dodongkoan geus pare-pare aing ngagoak pamajikan manyun aing ngagoak anak tah ieu oeng idem pamajikan langsung calangap langsung mudak-mudak tapi ketika rasa samping aing ngerosot katincang ku ibu pakainya katanya si salaki ibu pundung manyun dari tengah imah uban naeta ibu ke dapur seduh cai kopi asungkeun ka salaki nu keur manyun ibu ngakuak anak tah oeng idem insyaallah ibu dicabok langsung ya wajar lah dicabok dah hidung aku sih disebut budak cerik tengah penting baheula masyaallah indungna nyaring ceng ulah cerik payaki waria geus penting mah yang istirahat anggur sare deui nya ayun mah diayun ayo diayun sallallahu rabbuna ala nuril mubin nu dibaca sholawat nama Rasulullah direkamkeun kana ceri budak dibereskeun iman eta budak sok cek perut diayun kumaha la ilaha illallah nama Allah nu direkamkeun ieu malai molor anak anu mehek itu anu kasurupan nyisin-sin sia ada capek pundu mana udah batur mewah koyo kieu leyak wae ayuna ayun ayo palang balik ke kerajaan kamari ya Rasulullah salamun alaik alus mah sholawat mah gaul bagus dengekeun dia ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syana'i wa taraji al-fatayaji rotal alami ya uhailan jodi wal karami budak bari molor nggak jawab cukup tay leuheung saya sholawat keneh tuh daripada budak molor diayun di nunang ngaco molor pada hari Minggu keturun aja ke kotaknya budak dari molor molotot budak jadi mikiran lagu yang berapa minggu dari ke kotak jeung aya atau tenan saya kata lagu budak tapi kan eusina ditahulin silakan pakai lagu tapi kalimatnya yang nyuruh ibadah ganti judul cek perem mah boga lagu anyar menang kelajaman kamar di saya baro judulnya hari Jumat ulah hari Minggu hari Jumat pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan halus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Ud tulis kagum Pak Ud dan sokare ragulin bah pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran eta ngadidik lagu kunang
sok bawah lah ke mana tuh kali itu cenah repeh lah ke mana sih eta indung na mana tuh oh jep balir soleh Anak tahan. Amin. anak dia Langsung Ustaz. dua tahun bapana ceng perem abah ge boga lagu matematika dengan kenceng je jumlahkeun jadi dua namun bisa ngaji mungkin bisa ngadoa itu kan lumayan dua jeung dua jumlahkeun jadi opat mun bisa ngadoa ge bakal menang berkat lumayan opat jeung opat jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat malah hese baranghakan lumayan 8 jeung 8 jumlahkeun 16 sabeuh baranghakan pasti bakal awet beas 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha aras 32 jeung 32 jumlahkeun 4 geus bageur kami toha pamajikan bisa opatna setuju lah lagi ibu-ibu setuju pasti bu hayang boga salah diseti hayang teh tilu akhlak Siti Khadijah radhiyallahu anha pake di imah hiji sing pinter nyenengkeun salaki ku bahasa ulah cere ulah popolot komo da kamu cerat ciduk kana boga salah sok bau dejigo ya lamun ngobrol jeung salaki rendahkeun suara nyanyi ka dia nangka rendah hasil kajaban Monteri popang nyedukeun cai kopi siap kopinya rasa cinta apa rasa rindu cek salakina ya rasa siap lah gitu atuh ya masalah lagi balik ngaji balik gawe nyai panjenkeun kopi lain dijieun tidak berbijil memoter mos dicincin keluar sendok bubrageun ada bersalah kena jieun kusia lah manjak sahiru kopi menikmati baik tak termos tak gelas tak gula salah kena ngahuleng bah cek sakakina kopina di mana beheung sia kerok amit itu mah pamajikan remehan salaki gitu bahasa bukan dua senengkeun salaki ku tingkah laku Siti Khadijah lamun ngobrol jeung Rasulullah sok tungkul udah berani melihat wajah suami ibu gitu tuh ada siapa kumaha tuh tangga mata bijil ciduh muncrat balik rajaban ya penting pemesara yang praktek hasil rajaban paling parah cek salaki cek salakina hasil rajaban karak nilap hulu akhlak jaga Rasul di mana-mana tercacandakan ke hasil Khadijah senyum baik cek Rasul kunon anjen senyum bingah kaulah senyum sabab salira sehat panjang umur bisa balik deui ka hareupeun abdi Rasulullah tapi kan kaulah teu babawa da hasil usaha pasti anjeun lapar di imah Gusti abdi lapar sabab geus siap puasa niat saum abdi teu isuk aya lagi abdi saum kene atuh Gusti saum kaulah ge saum atuh urang saum babarengan salaki balik di mana-mana usaha teu hasil ngajak puasa pamajikan urang gitu teh Pak ngajak puasa apa ngajak gelut salaki balik usaha loyo teu hasil pamajikan lawang patu geus nyengsol kapangaruhan ku harga nara naik sungut pamajikan limun naik akhirnya apa yang terjadi tungkeripit tulang bawang beri nyungcung tegap lagi duit kasalaki ngajak perang mensalaki duitna jarang kasalaki wunggung wang di dapur menitrong treng-trang budak jadi kabarerang
mun salaki loba duit ka salaki cabat ciwit bari utang kitek birit ngebibita sayang berit dengekeun sapikan dengekeun ibu-ibu. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti, marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eger pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka ku tangjeng samping, sokkeun jubur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung, teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Cek ibu-ibu salaki cekekeun curi. Tilu, senengin suami dengan dandanan. Ibu asok dandan kemana? Oh, kondangan ke pasar babak belur pabrik cer terarindak kabeh kana beungeut. Gilirannya molor jeung salaki doang dina pelet nyasar. Buuk roa kira wih geus ngecepat luhur kasur. Tali kutang pegat sabeula. Salakina asup ka kamar muringkak bulu punduk. Cek salakina innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Macaya terus. Ya Allah, ya sore-sore itu saya penampakan di kamar. Ya Allah, cik, Aisyah lagi balik sholat isya di masjid, ibu di kamar ke sholat isya dandan di jero kamar. Tumpang kaki na tempat tidur nunggu salaki balik di masjid sholat isya. Sediakeun 2 gelas jamu-jamu tuku bima jeung sare rapet. Salakina asup ka kamar gegeraan di masjid geus janjian jeung pamajikan. Begitu asup kamar seungit farkum kasampak pamajikan di jero kamar ting durinya. Salakina bengong. Kumaha jeung salakina? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Neuleuh bibir pamajikan beureum medok make lipan salakina ngagoak. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lipan medok pas nyengir cangkang jengkol nyerap. Untung saya cangkangnya lamun tanggal dari sakitu mah daek dandan alhamdulillah. Salakina nyai jamu-jamu luka ka mana gelasna? Pamajikanna poho. Tinggu ieu tuku bima apa ieu? Cek pamajikan anu mana bae lah ka, jamu-jamu ieu. Oh, jamu nama jamu-jamu tapi khasiat beda. Tung cenah salakina nyokot gelas pamajikanana. Sari rapet diminum ku salakina. Pamajikanana kuku bima. Atuh sosonoan teh jadi. Di jero kamar jadi heboh. Pamajikanana dadak harelas teu pararup. Pararup kuku bima. Salakina mewek ketika isu rapat teu bisa ki iya amit-amit. Awas ya, tong mararakeun kitu sia. Besi patukeun gelas. Nabi geus mere contoh, aya kaku cinta ka Nabi, Isra Mi'raj teh peringati, tapi anu geus dicontohkeun ku Nabi teh jararaho. Naon? Samemeh melepas rindu dengan Siti Khadijah, Rasulullah selalu mengajak mandi sunat dulu. Kalau mandi sunat dulu itu adalah kekuatan yang didatangkan oleh Allah. Lebih dari kuku bima coy. Beres mandi sunat nu disebut mandi jafaf. Niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala. Eta bebersih mandi sunat menjelang melepas rindu, menjelang sosonoan. Beres mandi sunat wudu.
Al-wudu qabla an-naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu sameme sare bakal diberi ganjaran syahid. Wudu sameme sosonoan bakal diberi kekuatan. Wudu sameme sosonoan bakal diberi turunan-turunan anu berkah. Amin. Wudu Aisyah mah yang anak soleh cara salah. Boro-boro wudu mandi balik di sawah dan buat jalan gue ke kamar. Oh, doran pacul ke bawah. Atau anak nah hirupna jadi heuras beuh. Bun, mandi sun. Kita coba. Pernahnya orang tadi gitu. Itu di bejaan ku salah kita. Mana salah kita orang cekek lagi. Hayang anak anu halus teu berkah carana halus bagus nurutan sunnah Kangjeng Nabi. Pahala mah hebat indung bapak ngadidik anak ngawogeun ka Allah tileuletik. Lamun ngobrol teh Allah 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 itu rekaman kalimat Allah nami Rasulullah didikan iman anu pertama kali kudu ditanamkeun ka barudak. Ti iraha asep utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Saur Rasulullah carilah ilmu dari mulai pangkuan ibu sampai liang lahat. Berarti budak orok na pangkuan indung geus narima ilmu naon keimanan geus diwaukeun ka Allah ka Rasulullah. Ayat itu na asep ayat ketika Rasulullah lahir ke alam dunia malam Senin 12 Rabiul Awal, semua malaikat langit malaikat dunia bergabung mengucapkan takbir menyebut nama Allah saking senangnya dengan lahir Nabi Muhammad. Makanya orangnya borojo lahir budak sok diadanan di komandan gitu isyaratnya. Bahkan ketika bayi Rasulullah diasuh yang nanya eta Sayyidina Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah. Eta Rasulullah keur bayi keur orok dibawa toat ngulilingan Ka'bah dipangku ku Abdul Muttalib. Naon dibaca ku Abdul Muttalib ketika ngasuh Rasulullah waktu bayi? Yang dibaca Abdul Muttalib adalah sholawat kepada Rasulullah. Shalla alaikallahu ya Adnani ya Mustafa ya Sab Watar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadal gunawat thayyibal ardani. Panggilan pertama nyebut Mustafa adalah panggilan dedeh. Sayangna aki kanu jadi incu nyaita Abdul Muttalib pertama anu manggil ya Mustafa. Makanya Mustafa termasuk salah satu nama Nabi Muhammad. Ya Sofwatar Rahman gitu. Atau orang ya wajar lah orang keletik kata orang di ayun-ayun rek sare maca sholat maca zikir jangwatan keimanan barudak jujur lamun tanpa iman tanpa cinta ke Allah ka Rasul moal daek kikieuan panitia bener teh da cek nafsu mah capek-capek atuh itu cek nafsu capek-capek tapi iman ngadorong cinta ngadorong buktikeun eta cinta ka Rasulullah ieu Isra Mi'rajna agungkeun tanpa mengenal lelah panitia. Alhamdulillah. Ibu jauh-jauh datang ke dia lain karena si Asep Mubarok, lain karena Kisalman Amrillah lain, tapi karena cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah. Lamun teu cinta ke Allah, ke Rasul moal ka darieu. Da cek nafsu mending di imah, bener? Memang indit perang heula dina hate. Nafsu jeung cinta, cek nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab, rajaban. Nafsu mah halangan, ulah, hujan. Yang sieunan eta. Cinta nggak jawab gendai hujan oge aya payung. Nafsu ngahalangan deui sinetron, rame sinetron. Ngahalangan ta nafsu, cinta nggak jawab sinetron isukan aya deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Mumpung aya umur keneh, tetap malam ini aku rajaban. Hebat cinta. Nafsu ngahalangan deui, jalanna gelap poek. Cinta nggak jawab, sorry, baterai geus dicas. Cinta. Nafsu ngahalangan deui, ih lapar, mending cicing di imah, tinggal ke dapur. Cinta nggak jawab, keun bae lapar oge, sabab aing ngadenge panitia ngejo. Pasti. Nafsu ngahalangan deui, tunduh, mending molor di imah. Cinta nggak jawab,
kendai tuluh oge bari rajaban bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarekna jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae bisa geus molor keun bae. Ulah diundangkeun keun bae. Bahkan kula meresep lamun kula ceramah kabeh nu hadir sarare. Berarti kula balik teu nyawan. Jadi nu menang teh cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, yakin? Lamun teu cinta moal ka dieu moal. Mudah-mudahan cinta kita dibalas. Amin. Amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Ya iyalah. Bukan sekedar hanya ungkapan I love you. Tunggu responnya, you love me. Maka hasilnya yap milu. I love you love me, yap milu. Bahwa lap. Mudah-mudahan kita ada di belakang Rasulullah nanti, amin. Diambil masar kurang menang syafaah, amin. Cinta orang dibales, amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya kita tadi saya cinta non atau cinta. What is the meaning of love? Siapa yang nggak pakai neta cicing tong ngaganggu. Tilu pendapat cinta. Yang pertama kata anak muda. Tanya anak muda, hey anak muda, apa itu cinta? Dijawab anak muda, cinta adalah cerita indah, namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel, ngobrol berdua di buri imah di kebun. Di gembrong reungit, ada meti kotok, ti embet, ti entok, balatak, tuk ambe, eta bau tai. Indah saja, meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah, eta disebut cinta butai. Nu kedua cinta komentar orang tua. Tanya mak naon aya cinta? Dijawab ku indung urang. Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri usah kose. Nu katilu cinta komentar santri. Tanya santri, hei santri naon aya cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini buri minu calaka. Berarti bluetooth aktif nih. Atulah menawah cinta orang mau bisa karyung di dia, benar tak? Gara-gara cinta Allah, cinta Rasulullah kita dipertemukan di sini. Makanya cinta adalah anugerah, betul? Rahmat dari Allah. Menawah cinta malah tadi. Makanya cinta rahmat, anugerah dari Allah. Cuma untuk membuktikan cinta, kadang-kadang ada tantangan, ujian, cobaan. Kalau kita mampu melewatinya, insya Allah kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Au kamakola dul sumbang pi kaseti. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya bantuan aing. Rintangan pasti datang ini gaul orang nih. Cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Terima kasih. Terima saudara. Oh lu nyawer. Saminggu aja gak pakai neta. Gak pecat acur kasih terbulak balik. Ngenangan tuh. Ngenangan. Betul ngenangan. Minggu aja mati. Jadi kekuatan iman, kekuatan cinta ke Allah, kekuatan iman, kekuatan cinta orang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerak tanam ganti ayeuna ka Barud,
kabarudak ulah dianggap bodoh, jauh tewau ke Allah, jauh ke Rasulullah. Da akibat nalai di akhirat baik, di dunia kene geus karasa akibatna kumaha nyeri hatena urang dilawan kudu jadi anak. Nu kadua hikmahna naon Asep? Hikmah nu kadua tathhirul qalbi, pembersihan hati. Nu kahiji kekuatan iman, nu kadua pembersihan hati. Naon hubunganna Asep jeung pembersihan hati? Rasul saacan diberangkat ke dicanda ku malaikat Jibril ka sumur Zamzam, terus dibelah dadana, dibersihkan hatinya, bukan berarti kotor hati Rasulullah, itu mah yang bersih, lebih dibersihkan lagi. Kenapa? Karena Rasul dipersiapkan akan bertamu kepada Allah yang maha bersih. Sedangkan Allah moal narima semahna kecuali anu bersih. Isyarat najang urang umatna nu kudu dibersihan hate teh urang, hate urang nu jelas loba kotor na hate urang. Sedangkan urang nyemah namu ka Allah nu diwajibkeun sape-sapeting 5 kali memeh bertamu ka Allah bersihkeun hate, memeh wudu teh memeh ngebersihan dohir luar jeroan bersihan. Makanya balik pelajaran menrek wudu bawa kampak benang seblak sampah kampak batin tembuskan kana dada memeh wudu. Astagfirullah. Jadi Imam Ghazali salat depan pang utama-utamana doa. Kunaon loba jelema rajin salat padusun nanti ketinggalan tapi doa nanti loh diijabah. Ulah nyalakeun salat hatena loba runtah. Sabab cek Imam Ghazali syarat hayang diijabah doa hate kudu bersih. Bejakeun Asep rek dipikeun aya kene sampahna da Rasul ge memeh diistokeun dibereskeun dibersihkeun hatena padahal Rasul mah geus bersih. Seorang urang nu kudu dibersihan. Bejakeun naon sampahna? Hiji pikeun daya. Bisa jelema sombong mincul tina ilmu bisa. Asa aing pangartina ka sahandapeun nganggap sepele. Nah, sia budak kamari sore nyaho naon aing hei Kak, maaf, sadar masing-masing boga kekurangan. Sok sanajan bijil di sahandapeun, bener mah tarima. Ulah gengsi narima ti sahandapeun, bener teu? Ulah sok asa aing pangartina, inget sia ka Mekah. Kanyahoan kebodohan urang ternyata masih loba ulama-ulama masyhur di Mekah. Subhanallah, ulah sombong bijil tina harta jadi asa aing pangsugihna. Mung ngarendeng yuk jeung tatangga nu sangsara sieun katepelan miskin. Sadar moal jelema sugih lamun eueuh doana fakir miskin. Bener? Karak boga mobil hiji geus sombong mung nanya ka tetangga. Mana tatangga lagi nyamun eta mobil 5 tahunan. Atuh kadenge belokna. Eta rem meuli jejelitan kiri diet. Ulah sombong bijil tina jabatan bisa asa aing pangluhurna jabatan teu jeung nu dihandap sadar moal naik ka luhur lamun teu dianter ku nu handap makana ketika cicing di luhur sing inget ka nu dihandap sabab nu dihandap mah ngap geus eta emang ngap Bu ngap atuh sekali-kali siap pindah ka luhur atuh ulah ngeres pikiranna. Atuh menang nu milih urang mah di luhur jojong bae gajina gede ngadege harga nararek BBM nararek teu ngapeun tapi ketika ekonomi acak-acakan ajur-ajuran harga nararek marahal rakyat nu dihandap eta nu eungap. Bener? Makana kudu amanah. Ulang geus di luhur poho kan nu dihandap. Anda terjadi nu nabeuh nu ngampar nu sebeuh tak itu bantuan. Ya Allah ya Rabbana. Awas bobo som pijeun ganti ku tawadu bijil di sombong tina kakasepan menasa pangganteng mung akur jeung babaturan ulah sombong ulin sia ka Mekah jadi buaring sia di Mekah lo menulis kasep Saudi rarangkung Mesir mararancung Turki mararodas aing tiap umroh sok teu pede aing lempang di hotel arepeun Saudi jangkung aing tenang
ulah katuh Mesir mancung NPC Turki bodas aing beuneuh mundur bae anggo buri sorangan sok cenah ganteng ya heula sia yang diburi sorangan dari syukuran bae ya Allah nuhun saking bisa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri mah diubaran hate buru diburieun aing rombongan jemaah Afrika Negro aing gabung di dinya jadi aing nu hurung ulah sombong bisa bijil kesombongan tidak kagelisan bisa asa impan cantik na teu bau Nopi dengekeun Elis neneng dengekeun Titin Uju Nodiah dengekeun sia dengekeun ulin sia ka Mekah jadi goreng sia Nopi loba nu leuwih cantik di Mekah maaf Libanon pernah dicicingan ku Nabi Yusuf baheula sehingga aya anak turun Nabi Yusuf makanya orang Libanon tuh ganteng cakep bening awewena Masya Allah ikan bening kemudian orang Libanon minum cai zam-zam di Mekah asa kadeul eta nyuruh luka cai tina ti corona bening hapuran sorry tak kayak mun lempang di Mekah diri itu sok teureun jubur ang dicimitan ku pamajikan mata cicing nyimitan bae nyeri melotot bae atuh aing peureun nu geulis katabrak ku pamajikan tabrak jubur ontak cemburuan ih banget pamajikan ulama cemburuan ya tandanya cinta ya iyalah itu cinta kumaha aing setorna unggal peuting gede bae mantap Pak maaf lamun hayang dipikannya aku pamajikan kumaha doa duit lamun kieu doa duit mah kieu tegaul saharna kumaha doa aja latihan heula cek ibu-ibu ulah munafik si Asep urang mah jelema manusia biasa normal di dunia butuh materi butuh duit da teu geblek duit teu bisa ibadah moal bisa nutupan aurat sedengkeun samping peci baju busana muslimah kerudung lain menangnya sorangan nu nyieun apa batur dipake kue nutupan aurat dibeli make duit bener teu sadar butuh ku duit makanya saya ulah mitnah ka kiai ka ustad mah kudu ikhlas ustad teh jelema kiai teh jelema lain tau ngeret sok aya nu nyepelekeun ustad di lemur-lemur minta ka santrina udunan yang bantuan bayar listrik di majelis pesantren wah ustad teh matre ustad jelema nu ngagaji ustad pada ngajalankan lagu Indonesia Raya pertama adalah para ustad di lemur Wageru Dolaf Supratman WR Supratman nyiptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya aya amanat itu bagus bangunlah jiwanya bangunlah untuk Indonesia dua kieu mantap jelikan aing dirijen meneh ngabangun badan ngabangun apa itu jiwa moral mental siapa yang membangun jiwa adalah para ustadz para kiai digaji teu ku pemerintah mantap tong ngomong ikhlas ka kiai mah teu digaji ku pemerintah tetap ngajalankeun amanah ngabina budak-budak Islam di Indonesia di lemur supaya boga iman ka Gusti supaya boga moral anu hebat bener lah ngomong ikhlas geus ikhlas ti heuh sok aya kiai mental 50.000 ka santri yang kududan atuh wajar listrik kudu dibayar gratis aduh dapet duit bapak dapet duit sakit aduh dapet duit gusit gratis pakai tuh tapi ngajen dia bisa umum aja sabaraha bener di Serang 2.000
berarti akur di Karawang di 2000 kita pertahankan dan sampai ada kenaikan harga modal. Bukan harga ngising tetap 2000. Mulai kenaikan aing demo ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral eta demo. Ibu-ibu di dieu mari lu demo nya. Marawa bener gambar tai kamu. Atuh, aing pernah di terminal Serang aing teu mayar, udah kudu jaga WC. Mun isin aing digerewekeun. Haji pelit, astagfirullah. Non Kak bayar sih main indit bae. Atuh tenang bae Kak, kula teu neuleus sia di dinya. Sabaraha? 2000 ji, tah 5000. Cepat kembalian. Ada janji ngising deh. Daripada lapor duit aing. Mending asup deh aing 2000 deh. Cerot-cerot 3 aing. Nyisa 1000, lumayan 1000. Ada janji kana hitutkeun pret 1000. Masya Allah. Aing pamulakan modal kana hitut-hitut. Butuh do. Ejeng. Yang jauh-jauh di Cikampek tadi daripada yang cicing di imah lihat hulu mikiran lo bahu ulang-ulang hutang sok tahu kayak pagi jangan dismitah kain lo bahu ulang-ulang mending ini tanya dia suka dia mah menang doa astagfirullahaladzim untuk bubar ajaran ibu baralik marawa ilmu kula balik ke Karawang mawa ngomong amplop jatuh, bah, cuci itu tuh amplopnya nih. Awas belah pohon bang. Terima kasih atas dukungannya. Jadi angkuh pijen sombong pi. Belum tahat teh. Nanti asep duku dari bersihan di hati orang. Dendam. Memeh rajaban orang loba musuh balik rajaban jadi loba dulur siap. Siap. Dan tadi nanti akur jeung dulur jeung tetangga balik rajaban jadi akur sambungkan silaturahmi siap. Jadikan prinsip kurang dia dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu. Memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula akur sabab aya pangabutuh ngadadak lain menta tulung kana jauh pasti kana deukeut heula. Laras teh. Diajar balik rajaban. Tatangga bunga urang milu bunga. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Tetangga sedih, orang milu sedih. Siapa tahu ketika kita sedih ada yang menemani kita dan menghibur kita. Insya Allah. Dia membatur bunga mitnah. Mujak. Beda dulu tetangga nak beli motor dari nu anyar. Mujak. Nyekik. Tuyul. Mitnah kemana-mana. Padahal masa ada di hiji waktu orang butuh kendaraan pek orang terboga pasti namun akur macam tetangga gampang nyinjil bener tuh. Coba tak kudu akur tetangga cilaka mu puas wabok hakan aya begitu aya wah punya wah nu ngaku balalageun. Makanya Nabi ngagambarkan Islam satu dengan yang lainnya harus seperti satu tubuh, satu badan. Bagaimana satu tubuh? Saling merasakan. Kita jong indung suku karena batu. Nu panggelan nariweuh mana? Sumut. Tatangga jauh. Nu cilakana mah dihanap. Cek. Monyong. Cek leungeun ayeuna luwir. Cek bewir itu suku cilaka tulungan. Leungeun turun mencetan tulungan. Irung simpati milu nyengir ngariut. Mata simpati milu ceurik teu kuat nahan nyeri. Kuntu di jero milu kakereket. Aduh, ceurik milu beureum teu kuat nahan nyeri nu teu disangka jubur. Dibenerkeun eta tulang nu bengkok teu kuat nahan nyeri. Milu gogoakan brat. Kompak kabeh kompak. Henteu. Aya hiji nu cuek. Teu pipilueun si eta mah. Molor we di jaro iya beta mah. Cuek si eta mah ih ngarengkol iya beta.
cicing suku cilaka leungeun mah mencetan irung nyengir bibir monyong sungut monyong celi beureum hutu kekereket jubur ge prat-pret prot si eta mah damang molor eta teh cirina jelema licik tak kumaha seta mah licik giliran nyana aya kahayang ngariweuhkeun sarerea kudu neang penghulu kudu aya wali kudu aya saksi lamun si eta aya kahayang maka kudu make surat resmi di penghulu tanda tangan ketika akad nikah lamun si eta aya kahayang naon surat resmina SIM STNK BPKB SIM surat izin menyolong STNK surat tanda nurunkeun kolor aya kumplit buka tilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok kacau saya tanya saya kahaya insyaallah urang kompak amin mentalina akur semakin akur amin boga musuh jadi loba dulur amin dendam biceun naon deui Asep sampah hate serakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya. Jadikan dunia jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Allah jeung Rasulna mere resep naon salat 5 waktu. Eta makana hasil terakhir hikmah tina Isra Mi'raj ada kekuatan ibadah. Mana yang dijadikan kekuatan ibadah adalah salat 5 waktu. Ketika Allah nyuruh perintah ibadah nu sejen, tidak perlu Allah ngundang Rasul langsung berhadapan, cukup lewat malaikat Jibril sampaikan ia perintah, sampaikan ia perintah. Tapi ketika rek nurunkeun salat, Jibril jemput Rasul kaulah dirahasiakeun ku Allah. Jibril tugasnya hanya menjemput dari awal pemberangkatan Makkah Al-Mukarramah sampai Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha mulai berpisah Rasul dengan Jibril, sabab Rasul pada naik ke Arasy, Jibril teu aya izin asup ka Arasy. Maka cek Jibril lamun kaula asup ka Arasy, ajur awak kaula anjeun wungkul ya Rasulullah anu diizinan masuk Arasy. Eta Arasy mustawa, Sidratul Muntaha mustawa, terus sampai berhadapan dengan Allah yang ujungnya Allah memberikan perintah sholat 5 waktu. Eta nandakeun sholat adalah kepalanya seluruh ibadah. Sok sanajan aya jelema rajin puasa fardu sunat teu katinggalan, haji umroh na tiap tahun, sedekah zakat infak jariah rajin, tapi lamun sholat nu 5 waktuna ditinggalkeun maot teu kaburu tobat, di akhirat bakal diproses heula ku malaikat zabaniyah. Sabab sholat na ditinggalkeun. Jadi sholat dina Islam ibarat sirah dina awak. Ngaku Islam kudu sholat, maka ngaku Islam kudu sholat. Sabab sholat panggilan wajib umat ngaku jelema kudu kumplit aya sirah aya aw. Lamun ngaku Islam teu sholat berarti boga awak eueuh sirah. Naon ngaranna? Juri. Ibu boga salaki tilok sholat berarti sarua jeung ditegepan. Juri. Bapak boga pamajikan tanpa utur sara, embung meh sanggeut teh hayang salat sarua jeung ngeukepan. Salaki pamajikan kompak duanana tilok salat berarti duanana juri diaradu. Boga anak geus baralek unggal di paraban tapi tarabek salat sarua jeung niara. Saimah-imah kompak tilok salat berarti ninina akina incuna wana mamang nabi bener cenah bener teu tohana anu da bapana eta ngaranna keluarga besar. Namun di dia aya model gitu mereka pantau imahna the big family of Zurich. Ini keluarga besar Zurich. Anu kasinggung daya sabab kula yakin yang hadir kabeh jelema kiraku juri ngaji. Kan lamun anu kasinggung berarti hampura juri. Teu kudu ngambek da urang mah jelema lain. Ulah melototan da urang mah jelema. Lain atuh pareureuh kabeh. Oh, sing mareunang hidayah. Dunia umurna sagedeung memang tanda-tanda geus dibuktikan. Paku-paku pamageuh dunia secara dohir gunung geus ala lajur geus sing meledak. Secara batin pamageuh dunia ulama-ulama soleh ahli ibadah geus diwafat-wafatkeun ku Allah. Goncang. Ribuan jelema bodoh pae moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah.
ilmu fikih moal leungit, ilmu tauhid moal leungit, ilmu tasawuf moal leungit, ilmu Quran moal leungit. Tapi ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf, ulama ahlul Quran eta nu diwafatkeun ku Allah. Makanya jangan santri sing fokus di ayeuna supaya anjeun jadi penerus. Amin. Sakitu bae mudah-mudahan manfaatna. 2 jam jadi karasa naik tadi jam 10 kurang 15 menit. Ayeuna jam 12 kurang 10 menit. Berarti 2 jam lewat 5 menit. Nah aja menang hitung aing jujur geus teu kuat ya. Lain robot. Ada kamana aja kayak lacan mulai. Tuh teu sabar lain aing tapi bapak-bapak itu geus teu sabar itu ya. Aing can salam-salam acan geus marengan gitu ya. Ulah nyalakeun ulah ieu dosa lain. Amin. Anggaran doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Billahi rabbil alamin wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.